Cok, cok, bijil cok. Cobi ibu-ibu orang absennya ayeuna tos salarin sadayana teh acannya. Neni hadir Bu. En hadir Neng. Cek Nur hadir Neng. Cek Marni hadir Neng. Wow. Maija hadir Neng. Cek Fitri. Ya Neng, Cek Fitri mah. Dak Neng, tadi Adi teh ngalangkung ka bumi teh dah sepi. Dari tempok teh aya sasaha. Aduh, kumahanya? Kan tiap minggu oge kedah kempel sadayana. Boh artosna, boh jalmina. Yes. Atuh Cek Fitrina teu aya mah kedah tanggung renteng deui. What? Atuh Neng ditanggung renteng deui. Marina ge euceum mah da duit oge teu aya deui. Nang sakitu-kituna. Oh, Cek Fitri mah pagaweana teh ditanggung renteng wae. Oh no. Tanggung renteng nu kamari ge ka Maijah can dibayar. Sarua Neng ditanggung renteng wae mah mage teu boga duit. Nya atuh Neng, da ari ditanggung renteng wae mah lieur. Euceug ge eta nyandak acis tabungan urang kali. Nya ari tos keur kumaha atuh ibu-ibu? Kan di aturan pertama na oge kedah kitu. Da abi oge sami kedah setor ka kantor teh kedah full. Urang kudu tanggung renteng. Alimnya coynya kudu tanggung renteng. Ela Neng, urang susul gerak keuceuk ka imahna. Ayo atuh urang susulan. Ayo atuh urang susulan ka imahna. Ayo atuh abi ge milun. Ayo atuh. What? Cek Fitri mah nya mendingan hesekeun wae batur. Cok, cok. Cek Fitri, Cek Fitri. Cek, cek.